Siang jeung wengi hirup teh ngahanyorangan dirasa-rasa tepuguh aya nu boga ma bapa anjeun di mana sesangka ku nasib diri hirup teh pahatul lalis lami gede dijadi yayasan ma bapa anjeun di mana duh Gusti ari abdi budak saha tepuguh laratanana batin cerik palilihan ari abdi budak saha
dipikir siang jeung wengi hirup teh naha nyorangan dirasa-rasa tepuguh aya nu boga ma bapa anjeun